Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa. Tepang deui sareng simkuring Aslastari dina program TV Sunda. Aya sababaraha hiji warta anu lebet kana redaksi program TV Sunda baris didugikeun 3 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun iber salengkapna. Longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan puluhan imah rusak kulantaran kataranjang ku material banjir. 30 imah kauruk ku taneuh eta sakampung. Aya oge anu imahna masih utuh, jeung aya deui imah anu katempo handapna hungkul. Cek salah sahiji warga nyaeta Husni. Husni nyebutkeun samemeh kajadian longsor hari Rabu kaping 1 Januari 2020 samemehna aya lini tabuh opat. Ari mimiti aya lini mah tabuh opatan. Tah, teras longsor mah tabuh limaan saenggeus salat subuh. Langsung eta taneuh ambrol ka imah-imah anu aya di dinya. Warga sekitar oge langsung ngungsi ka tetangga atau ka saudara-saudara anu aya di sekitaran kampung eta. Kusabab imahna rusak jeung sieun aya longsor susulan. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta di program TV Sunda simkuring Aslastari sejak amit pungkur amit mundur. Nenda dihapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.